Har Ibi. Ceu Tiu teh ampun pada neneangan Ceu Tiu tadi teh naina teh poe naon Ceu Tiu. Poe Kemis nah meni kudu neneangan abi daya atuh dina kalender dina HP oge meureun. Ceu Tiu mah teu eling ana teh jadwal setor Ceu Tiu. Alah heueuh poho deui Ibi da bakat ai hutang leutik mah abi masuk kapopohokeun Geuleuh nyata aing mah amekeun wae. Kumaha atuh di talangan heula? Di talangan dan nyata jengkel bunga poe Kemis kitu wae. Heueuh hampura we teu inget poho. Engke deui mah atuh samper Ibi. Da bieu oge cenah ceuk eta teh moal dibere inyem deui nu kararitu teh. Da liat cenah kesel. Sok kitu moal bakal dibere inyem. Da bieu ge geus ngararomong kabehanana ge entong cenah bieu teh geus sanggupeun bieu teh ngawarangkong. Da bari nagemongan saha atuh basa itu ge mah kejeng nyiar-nyiar abi. Majarkeun teh kurang anggotanya jadi abi daek miluan tadina abi mah nulungannya kanu teu bararoga duit bisi teu calairnya abi teh belaan loba duit ge asup abi teh daftar hutang aipek mah geuning naon ayeuna tanggung renteng sakitu oge menikeun kariweuh dengekeun Ibi ngajak jelema beunghar teh sugan we atuh nalangan kanu teu gablek ieu mah kalah nu beunghar di talangan kudu gablek lieur teu. Aneh-aneh wae atuh nah barina oge abi mah teu kakurangan teu nginjem tinu kararitu oge abi mah da loba duit mah aipek teh jelema beunghar nu sidik nu laliat teh gini ih amit aing. Ih uyuhan.